warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholla sholata ma'al jama'ati wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalamullah wa amila bihi a'tahullahu ta'ala sitata asya. Al-hadis langkung dipayun urang sami-sami manjatkeun puja sadareng syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala anu mana mantena parantosna irodah ka urang sadayana biasa kumpul dina ieu tempat. Mudah-mudahan kumpulna urang sadayana dina ieu tempat masih ngajantenkeun wasilah kana dihampura sagala dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinareng salamna salalamina urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegila panjenengan keluargina, para sahabatna, tabi'in tabi'atna, muslimin muslimat, tubuhga urang sadayana anu tampak hadirina di tempat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ahli mingan sadayana, alhamdulillah urang sadayana ku Allah diirodah biasa ngalaksanakeun kewajiban yakni thalabul ilmi. Dalam ditingali karena dauhan Kangjeng Nabi mah saur Kangjeng Nabi di antara ibadah anu kudu urang dipertahankeun ulah sampai ka urang ngalewati, kudu diperjuangkeun, kudu dilaksanakeun. Saur Kangjeng Nabi cuma dua di antarana, dalam artian lain ibadah nu lain teu kudu dilakukeun. Ngan langkung penting saur Kangjeng Nabi dua. Sabab nu dua ieu lamun ku urang dipidamel, lamun ku urang dipertahankeun, mangka saur Kangjeng Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala bakal masihan genep perkara keur urang. Nu dua teh hiji sholata ma'al jamaati, jalma anu mempertahankeun sholat farduna bari dipidamelna ma'al jamaati, diberjamaahkeun. Iya. Nu kaduana wa jalasa fi halaqatil ilmi, yakni minang cali dina riungan ilmu. Terus lain saukur cali kade wasami'a kalamallahi, terus ngupingkeun kana kalam-kalamna Allah. Artinya kalam Allah, dauhan Kangjeng Nabi dituangkeun dina kitab, terus kitabna dibaca ku para guru, kurang ngupingkeun gitu. Terus wa amila bihi, diamalkeun. Menang tina hiji bisa kali mingguan teh aya hiji amalkeun gitu, kereujekeun.
Ayat 2 amalkeun terus lamun guru masihan amalan atanapi ibadah 5 hiji teu kuat kabeh mah terus urang teh amalkeun maka aqtahu wa ta'ala sitata asya aja Allah bakal masihan genep perkara pikeun urang hiji ar-rizqu minal halali dibere rezeki anu halal artinya lamun urang kasab teh dibere kasab anu halal tuh gitu nu kadua wayanju min azabil qabri disalametkeun tina siksa kubur. Itu penting hunkul itu. Anu urang dipikah hayang hunkul di dunia hayang loba rezeki bari halal. Terus lamun maut hayang dibahagiakeun dikubur teh mung disiksa, ya. Dua tilu wayukto kitabahu biyaminihi ketika dibagi buku amal engke di alam hisab dibere buku nate belah katuhu artina disalametkeun sabab lamun dibere buku di belah kencang cilakan lamun dibere buku belah katuhu salamet gitu. Mana deui wayamuru ala sirat al harqil khotifi ketika ngaliwat jamatan sirat diberi kecepatan seperti kecepatan kilat. Dalam ditempuh ku jelema biasa, lempang biasa, nanyak 1000 tahun, mudun 1000 tahun, datar 1000 tahun, bari nu di sorang nate jamatan leutik na leuwih leutik buuk hiji dibelah 7, seukeutna leuwih seukeut daripada pedang. Ya, jamatan sirat teh. Tapi kerjalma anu ngalakukeun dua tadi mah fardu salat fardu bari diberjamaahkeun bingonan tara kaliwat saminggu aya we nyelapkeun gitu hiji-hiji wae mah sakali-sakali wae mah mangka diberi kecepatan seperti kilat wa yasuru ma'an nabiyyi jeung deui bakal dikumpulkeun jeung para nabi gete di surga teh berarti dina hotel antara di surga anu istimewa menurutnya istimewa wa bani Allahu lahu baitan fil jannah tuh bakal dibangunkeun gedong di surga tina naon eta gedong lain tina bata jeung semen min yaqutatin hamro alahu arba'una baban yakni dina inten yakut ya anu warna beureum lobakna pantok tong itu badagna antonami heula arba'una baban 40 pantok berarti gede nu urang oge da urang geuning ngabangun sakitu teh pantona teh jeung kamarna sahiji itu berarti ieu mah leuwih gede oh eta awan pertahankeun hiji salat fardu bari berdua daek bingon cali dina majlis taklim salit amalkeun urang eta di antarana mantap sakali dengan doa mudah-mudahan saringna urang tolabul ilmi nu genep ieu kapimilih ku urang amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana kamari parantos nyaritakeun adab-adaban ketika urang geuring mana upami telepat paling tengahnya ya cek kamari ketika urang ku Allah dipasihan panyawat yakni urang dibere geuring supaya geuring eta ngiparatan kana dosa hiji kumaha teh kadua katilu kabeh hiji kudu ridho tina ketentuan ti Allah nu kadua kudu daek barok nu katilu ulah dibeja be nu kaopat kudu loba ngadua ya sahajelma cek kamari nu geuringna maca qul huwallahu 100 kali mangka diberi 2 hiji lamun maut bakal
bakal disalametkeun tina siksa kubur. Nu kadua lamun cager deui bakal ditereh cagerkeun. Jeung sawe jalma anu maca tasbih Nabi Yunus ya, mate la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali keur waktu gering. Lamun gering eta terakhir hartina, lamun gering eta teu cager deui langsung maot tina gering eta teh, mangka diberi ganjaran maut syahid. Lamun cager deui dosana ku Allah dihampura. Naon kamari deui maca sholawatnya. Jadi cek urang mah ketika gering ti kudu loba babacaan, kudu eling ka Allah. Ngan lamun geuringna ngarasulan sabab beruntuyan urang hirup di alam dunia teh pada kieu. Kahiji sehat, kadua gering, katilu sakaratul maut, dunia teh gitu. Kaopat naon gitu, asup ke alam kubur. Nyaritakeun adab gering tos ayeuna berarti bila mana tos gering teh yang harapan sakaratul maut. Awas itu ingat ya karena sakarat maut ya. Mantap dina waktos urang nyaritakeun adab-adaban ketika urang sakaratul maut. Sabab kabeh oge bakal ngalaman. Ya, ulah dibawa ieu. Kudu ingat. Lamun nyaritakeun kana adab sakaratul maut eta aya dua. Hiji adab-adaban keur jalma anu ngalaman sakaratul maut. Saha urang berarti ketika engke urang keur sakaratul maut kudu inget tah kana nu kudu dipigawe urang. Sabab lamun di bejaan engke keur sakaratul maut mah moal asup di bejaan engke mah boro-boro kitu. Berarti kudu mikir, kudu eling atana kudu ngingetkeun kana naon bae nu kudu dipigawe. Kadua, adab keur jalma anu aya di sadigireun jalma sakaratul maut kudu kumaha. Urang boga indung keur sakaratul maut tah urang teh sebagai anakna kudu kumaha? Nu cager, saha kudu gogorowokan, saha kudu gegerelengan, beri lewe tapi kumaha? Nah, ke aya. Tuh. Namun ari nu disebutkeun sakaratul maut, ari nu disebutkeun sakaratul maut teh terakhirna kehidupan jalma anu sakedeung deui bakal maot. Jadi sakedeung deui kana maot. Jadi hidup terakhir. Ya. Namun makin dicaritakeun sakaratul maut sabab ieu teh final, lamun cara final finishing. Didinya mah setan anu bageula keur cager taranga bodag ge dina keur sakaratul maut kumpul setan teh kabeh. Tuh, ngagodana teh bener-bener. Sabab finishing salamet we dina godaan setan harita keur sakaratul maut salamet, lamun kabawa atanapi cilaka atanapi kabawa ku godaanana setan mangka urang teh cilaka. Pan geuning dicaritakeun jalma nu keur sakaratul maut teh hausna teh dahgana teh lamun sakira-kira laut cai laut diinungkeun ka jalma nu keur sakaratul maut hausna teh moal leungit. Tah keur kitu teh datang setan mawa cai cek setan ye ku aing dibere cai asal maneh kaluar tina agama Islam milu jeung aing. Nah lamun urang teu inget atanapi teu ngalakukeun kana adab-adabanana atanapi urang goreng amalna keur waktu cager tak kurang-kurangna urang kabawa kumehnana. Lamun kabawa cilaka ya suul khotimah. Terus kita bakal jol inung bapa urang anu tos ngantunkeun nini aki urang cek nini aki urang aja meni kaluar di Islam teh mau ge dipu cicing di Islam tuh buktina ama ge disiksa padahal setan ngap manyarupakeun inung bapa urang. Kumaha we setan teh ngagodana bener-bener dina waktu harita. Antang awas, hati-hati nya harepan sakaratul maut. Nya awas. Ari jalma nu sakaratul maut lilakna rupa-rupa kumaha amal perbuatan keur waktu cager.
aya nu sadetik, aya nu sajam, aya nu 2 jam, aya nu saminggu, aya nu 2 minggu, aya nu sabulan. Oh cenah ieu mah lila berarti dicilakaun teu bisa kitu nya. Urang teu bisa menentukeun cilaka jeung salametna nya teu bisa. Nu lila meureunang dianggeuskeun dirinya rek disalametkeun. Nu sageudeung urang mah teu bisa was kade teu bisa ngahukuman salamet jeung cilakana. Nu penting cek urang ieu mah disalametkeun kudu husnudon Pak nya alus sangka ka jelema maot. Malahan bila mana tatangga urang maot terus keur waktu cageurna tingkahna goreng eta teh pan teu meunang ngomongkeun ka gorenganna mah omongkeunna alusna ulah gorengna da ngaran jalmi mah sakumaha goreng ge pasti aya alusna. Ulah teu meunang urang aya tatangga urang maot tingkah lakuna goreng geus maot teh diomongkeun gorengna teu meunang omongkeun mah alusna nya supaya nama ganjaran ka dituna nya. Tapi dieu aya nu sakaratul maut teh nu 1 menit, nu 2 menit, nu sapoe, nu 2 poe, nu sabulan lupa-lupa nyawa. Lamun nyaritakeun sakaratul maut keur jalma anu beriman eta aya 2 dicabut nyawa teh aya 2. Hiji aya nu gampang, kadua aya nu sulit. Meureun ka hiji aya nu gampang babari teu nyepati nyeri, nu kadua aya nu sulit ripuh karasana. Nu kahiji nu teu sulit para ulama para guru nyontokeunna sapertikeun nyabut pupuk dina adonan tipu dina pada babarina. Urang nyeun bala-bala ari kitu teh pasna adonan bala-bala teh aya buuk salamar. Cobaan urang copot eta buuk dina adonan tipu dina adonan bala-bala. Cara urang cing adonan bala-bala nagwa. Moal ngagelesar itu dicabut teh pageuh tah nisbat ka jelma anu dicabut nyawa dan gampang bari babari mah sapertoskeun kitu gelesar. Mudah-mudahan urang segitunya amin. Nu kadua aya nu berat, nu nyeri, nu hese. Ulama teh nyarupakeunna 2. Hiji cek ulama sapertikeun urang ngadek awi terus congokna diteuteut pas congokna lah sakieu eta diraran eta congokna teh megang-megangna teh pan pas congokna mah rada leubeut ting regangna teh diraran ngan teu didempeskeun disesakeun sajeungkal ngararanna teh geus kitu diasupkeun kana liang hana bari congokna diasupkeun ditarik ti luhur dina pada nyarugak jeung nyerina teh kitu di jeung panggeusna teh kitu ta eta teh leuwih ti kitu nyerina teh ieu ta ulama. Nu kadua nyarupakeun teh sapertikeun besi anu aya dina daging anu garing. Artina ketika dicabut besi tina eta daging teh lain kalah lesot tapi kalah milu dagingna teh kitu. Urang mangan daging nih geus garing dicabut teh kalah milu kana pangangan gitu. Itu di antarana. Jadi aya 2, aya nu nyeri, aya nu babari, aya nu babari, aya nu hese. Nisbatkeun ku hese mah kitu. Tah sangkan urang ketika dicabut nyawa nu disebutkeun sakaratul maut gampang babari mangka urang kudu ngalakukeun adab-adabanana. Wah. Sabaraha hiji kahiji adab keur jalma anu keur sakaratul maut artina urang keur sakaratul maut kudu ingetan. Hiji ar-ridho bil ajal. Urang keur sakaratul maut engke. Panu sakaratul maut itu kan. Eta teh saking ku nyeri geus teu bisa nyebutkeun aduh gitu kerek teh. Geus teu bisa nyebutkeun aduh teu bisa teh. Saking ku nyeri. Dan nyerina teh hiji tadi kitu, kadua leuwih nyeri tibatan dicacagan ku bedog 300 cacagan. Nyerina teh tentunya akilang urang teh bakal lapor kali nyawa bakal urang teh ya. Hiji arido bil ajal, hartina kudu ridho kana ajal. Sabab di mana-mana aya mimiti pasti aya tungtung, di mana-mana aya kiru pasti aya maut. Urang keur sakaratul maut kudu inget, oh cek urang
anu disebutkeun baheula dina malam Jumat sakaratul maut ieu geuninganan ayeuna kaalaman cek urang dina hati urang teh. Oh berarti hiji kamari teh kudu ridho nya mangga Gusti abdi marido sabab ieu geus ketentuan ti Gusti dek dicabut mangga ayeuna rek dijag-jagkeun abdi mangga ridho tah ulah aya kaganyel dina hati urang teh ya ieu tah kudu ridho Kadua kudu napa kurang kudu mikiran karena ayat-ayat Al-Quran anu aya sangkut paut jeung maot ieu mah hese hiji kudu getol maca Qur'ana kadua kudu apal artina ada hese ieu mah seperti nu gampang anu sok kurang di kakuping kurang seperti dina Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut sakate awak-awak teh bakal maut urang teh kudu inget oh cek Allah din Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut sakabe awak-awakan teh bakal maut oh berarti waktuna teh urang ayeuna mohon Gusti abdi marido tah kudu inget tadinya kete keur sakaratul maut teh sabab lamun keur sakaratul maut di mejaan adab-adabanana moal asup engke mah nah ayeuna teh jalan keur cageurna ke kudu inget gitu nyari disalametna bakal ingat teh nu katilu kudu memahami karena hubungan antara ruh jeung jasad. Kumaha maksudna ieu? Apan alam teh dua. Hiji alam mulki, alam anu bisa anu aja kurang mah alam indrawi, yakni bisa katingali ku panon, kacabak ku leungeun, kakuping ku cepil, kaletak ku letah gitu. Alam mulki, alam indrawi. Kedua, alam malakut. Alam malakut mah alam nu teu bisa ka indro ku pancan dia atanapi cek urang mah ku indrawi. Alam malakut mah teu bisa katempo ku panon, teu bisa kadenge ku jeuli, teu bisa kacabak ku leungeun alam malakut. Ayeuna badan urang bisa kacabak ku leungeun katingali ku panonnya. Berarti awak urang teh aya teh di alam mulki sabab bisa kanyahoan bisa kanyahoan ku indrawi ku soca ku panangan ku cepil ku pangamungnya bau ieu mah bawa anu tuh ya kadua ruh mah ayana di alam malakut teu bisa katingali ku panon teu bisa ka naon dicabak di alam ruh antara alam ruh jeung jasad alam mulki jeung alam malakut teu bisa ngahiji sapertikeun minyak jeung cai geuning cenah urang ieu kahiji awak jeung ruh eta dihijikeun ku Allah ngan iraha-iraha oge bakal dipisahkeun moal bisa ngahiji salilana tetep iraha-iraha oge bakal dipisahkeun antara ruh jeung jasad naon sabab ruh mah alamna malakut jasad mah alamna mulki itu beda akhirnya paling bakal dipisahkeun tah ketika dipisahkeun antara ruh jeung jasad ieu jasad ulah-ulahan kana ruh jeung ruh jasad hampura we ayeuna urang karek balik ka alam malakut da moal bisa ngiji jeung maneh si jasad ulah-ulahan jeung jasad ulah kaluar ti urang jeung jasad ulah kitu kumaha cenah jasad ngomongna artina ngulahan jasad teh lain nyebut ulah kumaha atuh ieu ketika sakaratul maut terus ruh urang rek dicabut cek urang Gusti ulah waka dicabut ayeuna pamajikan abdi teh ngora keneh tah eta bisa ngalilakeun kana sakaratul maut gitu Gusti ulah dicabut ayeuna abdi teh utang aduh poe kemis pasti nagih yeuh tah gitu ulah Gusti abdi teh ulah ayeuna atuh abdi teh karek meuli mobil can kapake lila bila mana aya kebebanan aya kaberat mangka ruh teh lila bisa kaluarna mantap sok jarewosan geuningan kolat baheula mah ngus masuk pikiran sok bae cenah geuninnya deugeul kitu tah kayak ngartinya gitu. Jadi ketika orang rek dicabut ruh teh urang pasamun Gusti mangga cek abdi teh Gusti ruh abdi cenah daya geus ketutan ti Gusti abdi ridho maka bakal tereh tadi cabutna
bakal tereh sakaratul maut moalil hilang. Jadi nu awal mah kudu ridho we, kudu ridho. Apa sih? Awas, kudu emot eta ketika orang sakaratul maut ya. Antara ruh jeung jasad moal bisa hiji salilana, iraha-irahna bakal dipisah. Eta di antarana adab keur jalma anu ngalamat sakaratul maut. Ayeuna kadua adab keur jalma anu aya sagigireun jalma sakaratul maut. Lamun urang karunya ieu, dulur urang, adik urang, indung bapak urang, abdi urang, anak urang mah cager ngan batur keur sakaratul maut, urang kudu kumaha tingkah urang. Mangka di dieu hiji tingkah keur jalma nya anu aya di sagigireun jalma keur sakaratul maut. Hiji, awas, kudu maca surat Yasin. Karena itu tadi ya awas ya, awang kong itu Yasinnya terus bener sampai balikannya terus. Lamun kurang karunya ke jalma sakaratul maut ya. Mata kacida untungna jalma anu boga anak soleh bari bisa ngaji. Kacida untungna anak 5 kabeh bisa ngaji, nu hiji maca Yasin, nu hiji ngadikiran ya. Teu cara jalma anu ku Allah diiroda boga budak teh teu bisa ngaji, teu balagun malahan mah areueuh keur sakaratul maut teh nununguan, masyaallah. Naudzubillah. Awas, mata kurang kudu bener-bener mata sim kuring mata wajahna didik anak urang supaya anak soleh. Rek ku cara ngadoa terus-terusan ka Allah, rek ku cara dohir terus kurang gitu. Naon dididik anak urang. Teu salat suruh ke bawa teu ngaji, cek tingali waktu ngaji tingali budak aya ka madrasah, eueuh terus urang lah pokok. Ya, awas sabab untungna luar biasa keur jalma anu ngagadwan putra soleh. Baca surat Yasin ya, baca surat Yasin. Mana dalilna? Sabab Kanjeng Nabi ge marentah saur Kanjeng Nabi iqra'u ala mautakum Yasin. Saur Kanjeng Nabi bacakeun ku anjeun bila mana aya jalma nu sakaratul maut baca surat Yasin saur Kanjeng Nabi sabab bakal ngaringankeun kana nyerina sakaratul maut. Ya, bakal ngaringanan. Pon ari anu teu ngarti mah meureun ngaji Yasin teu bisa, batur eueuh, nya ajengan jauh aya HP setel pun Yasin dina HP, asupkeun headset kana jolina. Mah bisa kitu ge teh. Ya leuh-leuh nepi ka tamat ieu baterena lobet. Tengah-tengah dia. Ya awas, ieu tah. Baca surat Yasin. Nu kadua maca surat Ar-Ra'd. Tinggali di Al-Quran pamit telepat juz 13 tinggali surat Ar-Ra'd. Kenaon surat Ar-Ra'd? Surat Ar-Ra'd teh eta teh keur menta keputusan ka Allah. Artina Gusti lamun ieu geus sakaratul maut, lamun rek dimautkeun burukeun atuh mautkeun karunya gadilah teuing. Ngan lamun ieu rek dicageurkeun burukeun cageurkeun gitu surat Ar-Ra'd teh lah. Ngan kealaman ku sim kuring maca surat Ar-Ra'd tar nepi ka 3 kali tara 2 kali ge beres. Beres 2 kali ge. Sakali ge beres kadang. Terang 43 nomor nepi ka 7. Sabar balikan terus bolak-balik. Ya bolak-balik terus. Sabab naon? Karunya pas sakaratul maut ribu tadi. Ya baca surat Ar-Ra'd si ingat. Baca surat Ar-Ra'd di awal nepi ka akhir. Balikan deui terus urang. Surat Ar-Ra'd terus katilu nu paling penting nya awal pon katilu cak nu katilu kudu disusuran disiwakan angkade nyewakan ulah ku musuhna bisa diwogol ulah ku musuhna disiwak disusun nya musuhna cek urang teh nyat abdi nyewakan atana penyusuran beukeun ngaranna sunatan Allah terus kesro-kesro di antara eta ge mata ngaringankeun kana sakaratul maut surat urang. Nah, itu awas ingat nu paling penting awas
nu kalima yakne kudu dituntun atanapi dibarengan dina cepilna dikir ka Allah. Ari ulah pokok eta nya penting bila mana anu keur sakaratul maut capilna ulah dijauhan cek urang sok manurutan cek urang la ilaha illallah atanapi Allah bisi urang angal tapi kumdikeun la ilaha illallah la ilaha engke bakal nurutan nya ulah kieu puji dikir ulang kana bisi dikir dengan eta deui ya langsung ae urang la ilaha illallah atanapi Allah engke bila mana jalma nya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dawalal jannah. Kalau kanjeng Nabi ya jalma sahawe jalma anu terakhir di una ucapanana la ilaha illallah dawalal jannah asup surga. Oh cenah ieu mah mesti kunci paham lagi geus saminggu geus kerek we teu bisa nyebut la ilaha illallah pasti dituntun teh geuninganan henteu nurutan aduh buah-buah ilmu urang teh bicara teu bisa kitu terus saya dikiran da manahna mah insyaallah nurutan gitu ulah abong-abong wah cek Kangjeng Nabi ge jalma anu ngucapkeun la ilaha dina akhir tungtungna ngucap la ilaha illallah salamet ieu mah teu ngucapkeun cenah ada geus dikunci bahan apa soalnya dikunci wah ya mah picelakeun teu bisa kitu da manah mah terus matahlah dijawab deketan la ilaha illallah capek urang gantian ku adi gantian Allah lah bosan mah aya mah teh kalah ajrag-ajragan lewe nya eta ge nyai lewe mah meunanda sami jalmi nya sedih mah aya teu nanaon eta oge ngan ulah kalebihan teuing tapi ka teu eling tapi ka nyuek-nyuek baju eta nu haramna mah ai saukur ceuing mah eta mah da basariah bener aya rasa sedih mah da jalmi teu nanaon ngan ulah nepi ka ajrag-ajragan nepi ka teu eling tahu ulah kitu mah urang kudu sadar sabab cek tadi oge tonggoroni anu cager nu mah kudu ri anu keur sakarat oge kudu ridho komo urang nu cager nya kudu ridho lamun nyaah mah kanu keur sakaratul maut urang ulah sampai ka kitu kudu eling urang buru-buru kamu muka yasin buru-buru saurang nu ngadikiran anak teh nu saurang maca yasin nu saurang maca surat ar-ra'd nu saurang nu mual rek nyusura aduh indah teh nya boga anak kabeh ngararti eta dirinya penting urang boga putra anu soleh mentak sim kuring mah dua putra teh lampas budak teh ngadanan jeung mamatan teu kuat teh sok hayang teu sok terang nepi ka tamat teu kuat naon teu kuat cek abdi Gusti abdi alina ngadanan putra abdi muga Gusti ieu budak teh nuntun ka abdi ketika abdi sakaratul maut nuntun ka ieu tetep sok ingat sok tamat ya adanan ketika ayeuna manehna di adanan urang mudah-mudahan anak teh bisa nuntun dikir ketika sakaratul maut batang adu aja ayeuna hiji urang keur sakaratul maut masing digampangkeun nu kadua para putra disoleh-solehakeun sabab penting luar biasa nya eta di antarana lagi nu mau tabung la ilaha illallah saur Kanjeng Nabi bila mana aya nu keur sakaratul maut caketan cepilna tuntun dikir ka Allah la ilaha illallah Allah riwayat Allah oke nuturkeun ketika cek keur sakaratul maut Allah las we mangka dakhalal jannah bakal asup surga sabab terakhir dina ucapanna dikir ka Allah cenah atuh urang mah dikir teh kewe keur sakaratul maut da bakal pageuh lamun keur cageurna kan kadul mata keur cageurna gatal ibadah mah insyaallah ke bakal lancar mata nya perjuangkeun atanapi ulah hilap kana sakaratul maut sabab sakaratul maut teh lamun cara final mah final gogoda setan teh final di dinya setan nu tara ngagoda keur waktu cager keur sakaratul maut ngumpul kabeh kumaha carana ieu jelema urang goda cek setan nya masyaallah luar biasa nya eta mata urang ngadua ka Allah hiji mudah-mudahan urang sadayana naon bae
anu dicareoskeun dieu masing tiasa ngamalkeunana. Amin ya Allah ya Rabbal. Sangkanaon sangkan ketika sakaratul maut teh hiji digampangkeun, kadua dihilangkeun nyerina, sabada sakaratul maut lebet ka kubur disalangetkeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Irang sareng langkung ngapunten disuwunkeun wabil ijazah sim abdi lepat yakin eta kabodan sim abdi upami aya resah Allah taufik Allah subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.